Hoy, aranjenan nyaho tak? Kuring boga ieu sadeu. Ayo urang nyian proyek kesamuan. Proyek maksudnya naon? Ribet naik, kuring geus sibuk kelas musik. Kuring penasaran naik proyek naon tuh? Namun aya manfaatna. Kuring mah sok atuh. Iya, kuring boga ide nyian kotak Rusia. Saban urang nulis menaan, impian, pan atau hasian. Terus orang simpen di eta kotak. Kenalan, kadang-kadang udah letik. Ya eta mah keren, tos sewaktu mini sababaraha deui bisa dibuka deui. Cek kuring mah alus. Bisa jadi cara kita lebih ngerti kasiri. Tapi ulah kaget lamun hasilnya rada serius. Deal. Besok kita kumpul deui, bawa tulisan masing-masing. Ayo keluarin kertasnya. Kotak ieu disimpan di mana? Lamun di rumah salah sahiji urang bisa bae kabuka, tutup aja. Kuring lain nyimpen, kamar kuring sak dikunci aman. Sapu. Cip, kenaon ti tadi siga tengah rarosna. Kuring rek jujur, kuring geus buka kotak eta. Hah? Serius? Eta kan ngalanggar kasabukan urang, kunaon Cit? Kuring heutan penasaran, kuring maca sadayana isina. Jadi anjeun apal yang kuring hayang jadi komikus kawentan. Jeung kuring oge apal, naya yang channel YouTube, salsa yang beasiswa ke luar negeri. Aduh Cit, eta kan Rusia pribadi. Tapi non alasana. Soalnya kuring salamun hiji waktu aranjeun ninggalkan kuring, lamun kuring apa Rusia aranjeun, parasana leuwih deket. Cip dan deket mal yang kudu apal sadayana ieu. Lamun percaya anjeun moal buka kotak eta. Tapi sigana urang bisa diajak ina ieu. Kuring minta ampun, kuring salah, kuring janji mau melakukan dia. Cit, hampura anjeun ditarima, tapi ti ayeuna urang kudu boga aturan anyar. Rusia tetep Rusia, lamun aya nu hayang ngababarkan sorangan. Sapuh. Jeung lamun aya rasa sieun ditinggalkeun, urang kudu ngomong langsung. Pasamuan lain ngeunaan nyeker Rusia, tapi ngeunaan kepercayaan jeung pangarti. Anjing sadayana bener, kuring terus bogas sobat seperti aranjeun. Nah, gitu atuh Citra sobat buat urang.